Kahoyong oge ieu teh da diukur geuning ku Gusti. Abdi teh dipapatahan ku Gusti, kahoyong teh meunang abdi gaduh kahoyong usulan permohonan ka Gusti, tapi ku Gusti dibatasi. Kumaha dibatasi teh hiji, kahayang teh ulah anu mangrupakeun maksiat. Ya kan? Terus kahayang teh kudu sesuai jeung ridona Gusti. Ulah anu kaluar tina aturan, gitu kan? Kebolehan ti Gusti Nu Maha Suci. Boga kahayang, hayang naon? Hayang beunghar, keur naon sia beunghar? Kan? Kitu sok ukur heula. Bisi kahayang teh teu akur jeung ridho Gusti. Cing keur naon mun urang beunghar? Cing sok pangjawab ke dia. Hayang beunghar teu? Hayang, kira teu hayang. Ya. Cing mun beunghar, loba teh duit. Loh. Itu kan loba emas, loba perak, loba berlian. Oh, lega tanah. Cing keur naon? Ieu keur tatalang tutulung cenah tah. Cing keur naon deui jawaban? Tuh nya da urang mah teu nyaho. Ceuk kolot mah urang teu nyaho kana purwadaksi. Ya. Kumaha purwadaksina ieu urang jelema jeung jin teh ieu ku Allah didamel teh hiji tah. Tujuan penciptaan teh hiji. Naon? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun. Tak urang diciptakeun teh ieu. Urang teh eta. Keur kumaula ka Allah. Segala suatu nu aya dina diri urang kudu dipake kumaula ka Allah. Jasadna, hatena, akal pikiran ieu, ya. Tanagana. Tuh. Ya kudu dipake kumaula ka Allah. Hirup urang, nafas urang kudu dipake kumaula ka Allah. Kecerdasan urang, kekuatan urang kudu dipake kumaula ka Allah. Samampu urang. Kabeh kudu kumaula lahir jeung batin urang. Nah, ieu alam dunya ku Allah dikubrakeun. Tah. Ku Allah teh dikubrakeun, dibikeun ka urang. Dawan Allah khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah teh nyiptakeun naon nu aya di bumi ieu keur saha lakum. Keur maraneh kok keur maraneh. Atoh urang atoh. Jadi menang urang ieu nyokot dunya ieu menang, ngalap dunya ieu menang da ku Allah dihempekeun. Ngandek ditanyakeun heula keur naon? Tah, ayeuna urang geus nyaho kana purwadaksi. Keur naon cenah tadi teh? Keur naon? Keur ibadah gitu lain. Tah. Pan urang teh kapeung-kapeung malah miminengna pengakuan teh teu sesuai jeung nyatana. Alias omdo beh dituna urang teh tukang tipu. Kan? Heuda nipuna ka diri urang, da mustahil nipu ka pangeran mah. Urang teh hayang beunghar, hayang gitu keur ibadah. Tah, nu disebut ibadah teh cing kumaha disebut ibadah. Tanyakeun heula kana diri urang. Nu disebut ibadah teh. Kan? Ibadah teh meureun ngalakonan parentahan Allah, lain gitu. Ngajauhan larangan
Allah. Parentahan Allah mimitinan wajib-wajib. Nu disebut ibadah teh. Tuluy sabada wajib naon nu disebut ibadah teh? Sunat. Ya. Ai larangan Allah popokonan nu haram-haram nu disebut ibadah teh nu kudu dijauhan teh. Terus sabada ngajauhan nu haram, ngajauhan naon? Makruh. Tah. Memeh beunghar rek nanyakeun heula ayeuna keur waktu urang sangsara. Geus rekep acan tah kewajiban dilakonan anu urang bisa ngajalankeun dina waktu sangsara, dina kaayaan sangsara. Geus rekep pasunatan dijalankeun dina waktu urang sangsara. Nu bisa. Da loba nu bisa dilakonan ku urang teh maca Quran bisa. Geuning saeutik. Itu kan zikir ka Allah atau zikir-zikir hate atuh kan geuning saeutik pan eta teh ibadah. Wiridan ya. Maca sholawat, wirid sholawat. Geuning saeutik sapopoe sapeuting teh pan eta teh ibadah. Pasunatan dina salat geuning sok dieuweuhkeun. Dipotongan, dipretelin. Ya kan? Tuluy salatna, qobliyahna, ba'diyahna, witirna, gitu kan? Komo beh dituna tahajudna, duhaana, komo tahiyatul masjid unggal asup ka masjid. Komo salat-salat anu sejena antara maghrib jeung isya salat awabi, gitu kan? Komo jeung salat itu salat ieu. Oh sok tara. Da eta mah bari sangsara ge bisa. Lain maneh teh ngaku teh keur ibadah. Eta nu aya dina awak maneh we heulaanan ka bisa. Kamampuan ti Allah taala gitu kan. Nu disebut ibadah teh geus ibadah naon? Barang ngareret kana paharaman jeung pamakruhan, apan geuningan goreng sangka masih dikukut, hasud masih dikukut, gitu kan? Biwir masih sok ngocomang ngagorengkeun batur. Hate hayang rurat reret hayang nyaho kana kakurangan jeung kagorengan batur, gitu kan? Tuh gawe teh lalajo batur. Eta teh maneh keur sangsara. Geus siga kitu maneh keur sangsara teh. Komo lamun ku Allah dibere kekuatan harta loba maneh mah aya bahan pinuh di soreang teh. Kunaon? Ku warna-warni kemunkaran nu kumaneh dijieun. Maneh mah lain nyeun pangajian, gawena teh konser we kena teh. Da loba duit. Gitu kan? Ayeuna hayang loba barang bere, wadul. Ayeuna wae keur sangsara kopet. Da ari bager mah ieu watek. Lain hal anu dipaksakeun. Watek eta mah. Ari jelema boga watek bager, balaba hayang barang bere, najan teu boga loba, saeutik ge dibikeun. Eueuh atuh harta, atuh tanaga, daek cukah ciki, melaan dulur, melaan tatangga, gitu kan? Pan geuningan sagala teh kudu diduitkeun wae. Kudu puguh gajihna sabaraha, lain gitu lain. Tuh, apan geus ngawadul eta teh. Geus ngawadul. DKM minta bantuan mangecetkeun masjid oge, tuluy minta gaji, apan lain. Keur ngecat masjid we. Sasapu di masjid hayang gaji. Iku mah. Panitia perjuangan agama. Kilang bara atuh pangnyeunkeun masjid kayaknya. Ieu mah henteu cing euy bantuan euy yeuh mang menerkeun kenteng gitu kan. Keukeuh kudu sabaraha gajihna. Teu digaji mah eta teh hartina teh koret. Eta teh watek koret teh. Tah di mana keur sangsara boga watak koret, apa dikira geus beungharek jadi bager? Wah euy.
Moal bisa moal. Ya, moal bisa. Moal bisa. Talamun urang meta beunghar ka Allah teh, pamenta urang teh ya. Eta teh sebenarnya mah teu hade eta teh. Salah eta teh. Salah. Ya. Lamun bener ayeuna keur ibadah kudu ngabuktikeun heula teh cintana urang kana ibadah. Dina sagala kaayaan. Tidinya urang ngabutuhkeun kana pertulungan Allah, kana tambahan harta karena urang ngarasa kurang dina ibadah. Tah eta mah bener. Eta mah bener. Geuning para wali ge akhirna mah ku Allah teh dibere karomah. Perkara nu mustahil ceuk adat. Naon sababna? Ieu kurang waktu wiridan Quran, jan wirid itu wirid ieu, wah can ngawuruk, can ngahareupan tamu, can itu can ieu. Gusti teu cekap, Gusti waktos teh keun ku aing dibenyeng waktuna ceuk pangeran. Tuluy di siga karet waktuna teh. Sehingga para wali aya nu maca Quran kur sajam satamatan ciga mama yang cibabat geuning ya. Maca Quran satamatan teh bari tartil sajam. Kadang kurang tina sajam. Naon ieu teh nu jadi sababiah apan ieu hayang pinuh dina sapoe sapeting teh ku warna-warni ibadah, warna-warni nu wajib, warna-warni nu sunat hayang kagarap kabeh. Beak waktu kitu nyuhunkeun ka Allah hayang mahi waktuna dipasihan ku Allah. Kitu we. Ya, lamun hayang ngukur bener jeung salah menta urang ka pangeran menta beunghar urang teh bener salah ya kudu para wali heula nu beunghar teh memeh urang ge bener henteu kudu para nabi heula nu beunghar teh memeh urang oge tapi geuningan para wali mah ya nu aya ge dikibringkeun. Para nabi gitu seseueurna mah ya milih sangsara we. Milih sangsara padahal gudang dunya teh dipaparinkeun. Ka para nabi, ka para rasul, ka para wali teh gudang dunya. Doana diijabah. Tapi henteu milih sugan hayang wah mak sugan hayang numpuk duit. Itu sugan hayang numpuk emas jadi nu pantes beunghar teh saha cenah para nabi, para rasul. Ieu mah secara lahiriah. Ari hakikatna mah pangbeunghar-beungharna makhluk Allah adalah para rasul, para nabi, teras para wali, para ulama. Eta teh pangbeunghar-beungharna teras para sholihin. Ulah dianggap sangsara pedah katingali dohirna sangsara. Ya, sebenarnya mah justru kitu tah nu bala leunghar teh. Kitu. Geuning dohirna siga sangsara eta mah nyangsarakeun maneh. Ya, nu matak fakir teh dawuhan ulama aya dua. Disebut fakir miskin teh. Aya fakir ikhtiar, aya fakir idtiror. Aya fakir memang ngahaja makirkeun maneh. Sebenarnya mah beungarnya caka mun menta ka Allah hayang sakumaha gitu dipasihan. Aya fakir teh fakir boke we cika urang. Ari hate urang mah menggebu-gebu hayang beunghar ngan teu beunghar wae. Anu kitu fakir naon idtiror eta mah kitu kan. Eta mah geus tipeuna we, tipe sangsara eta mah. Kan? Tipe naon? Tipe sangsara, tipe balangsak geus tipe kan geuningan radio ge aya tipean, TV aya tipean kan kitu lain. Hah, ieu tipe naon ieu? Tipe sangsara. Nah. Tah kitu. Jadi
lamun urang teu diijabah ku Allah taala kahayang urang hayang itu hayang sing hade sangka ka Allah. Da urang mah geuning teu nyaho. Karena tugas urang nu sabenerna ku Allah diciptakeun teh urang teh keur naon. Geuning urang mah teu bisa ngagunakeun nu aya dipake ibadah ka Allah teh teu bisa we. Teu bisa. Kan? Walaupun sabenerna mah tapi bisaeun. Ngan teu gitu. Sok, ari urang bisa lari pagi? Bisa? Bisa? Capek mana lari pagi jeung salat duha dalam rakaat sok jawab. Bisa badminton? Bisa futsal? Resep? Capek mana jeung salat witir 11 rakaat? Ieu mah ningali capek. Da capek keneh badminton atuh. Ngan mung salat. Lamun ngukur ka mung naon? Mung keneh salat. Lamun ngukur ka bisa mah bisa keneh salat kitu aing ngukur ka bisa mah. Kan kusabab tarik mung najang. Jadi mah teu bisa. Ya kan? Kunaon? Ku tarik mung, tarik haroream. Gitu. Da ngukur ka bisa mah bisa. Urang rek tutulung kanu butuh tatalang kanu susah keur sangsara ayeun bisa. Da teu kudu-kudu itu wae tutulung ka butuh tatalang kanu susah. Gitu kan? Jadi sebenarnya kahayang urang teh naon? Sebenarnya mah ieu tetep kahayang teh minuhan hawa nafsu. Jadi doa-doa urang anu diunyukeun ka Gusti Nu Maha Suci teh hayang minuhan lamun hayang minuhan hawa nafsu jang hayang minuhan hawa nafsu hayang digugu ku Allah hayang teu hayang paeh asup ka surga paeh tuluy asup ka surga naon sababna dangan di surgana negeri anu ku Allah sakabeh ahli surga sagala kahayang hawa nafsuna dipinuhan ku Allah geus didawuhkeun fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul ayun sagala kahayang hawa nafsu ieu dipinuhan abadi salalawasna. Jadi hardina lamun hayang dipinuhan sagala kahayang nafsu kudu kumaha paeh tapi kudu asup ka surga. Aya rek asup ka surga kudu kumaha? Deui jak kudu merangan hawa nafsu di mana di dunia kitu mun hayang ngalajur hawa nafsu engke di mana di surga. Itu badak jalma nu ngalajur hawa nafsu di dunia mah bisa ngalajur hawa nafsu ke di negeri eta gitu kan alias moal asup ka surga. Jalma nu hayang asup ka negeri nu di dinya ke urang bisa ngalajur hawa nafsu dia di dunyana kudu siap urang merangan hawa nafsu.